billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. Qalu amanna washhad bi annana muslimun. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh awhaytu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli wa dhkur idh awhaytu ilal hawariyina gerecaritakeun wajib ka Sayyid Muhammad ka umat anjeun dina nalika maparing ilham awhaytu arika hawariyin hawariyin teh jalma-jalma iman ka nabi-nabi sadaacan kanjeng Nabi Muhammad. Lamun zaman kanjeng Nabi Muhammad disebut teh sahabat. Ai nabi-nabi kala Nabi Isa mah hawariyin disebut teh. Caritakeun kanjeng Rasul Muhammad dina nalika kami macakeun ka eta hawariyin. Awah itu awahyeun ka kanjeng Nabi
kakak Nabi Isa supaya dibacakeun ka kaum Hawariyyin. Ai amartuhum ala lisani, kami merintahkeun ka eta Hawariyyin melalui tulisan Kanjeng Nabi Isa. An aminu bi an aminu kalawan, dan supaya kalakuan eta aminu kelahiman ke arajan kabeh bi ka kami wa bi rasuli jeung kautusan kami tegas Kanjeng Nabi Isa. Qalu maka ngomong eta Hawariyun amanna iman kami ka ieu Nabi ka ieu Gusti Allah nyebutkeun kita jeung ka Kanjeng Nabi Isa. Washhad jeung kudu nyaksikeun anjeun bi annana kana saestuna kami eta muslimuna anu Islam kabeh. Idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati rabbuka, maketa makaya yastati ya terus kudu caritakeun di Kanjeng Rasul Muhammad itu qala dina nalika ngucap saha al-hawariyun golongan al-hawariyun sahabat-sahabatna Kanjeng Nabi Isa. Ya Isa bin Maryam wahai Isa putra Maryam hal yastati'u naha bisa migawe ayam aluk tegasna naha migawe saha rabbuka pangeran anjeun. Qiraatin bil faqiniyah dina satu qiraat mah faqiniyah tastati'u hal tastati'u wa naslima ba'dahu kana rabbaka berarti hal takdiru antas alahu lamun misalkeun maketa maka dinalaban robbuna jadi patah rabbaka asal hal tastati'u rabbaka lamun itu maknana hal takdiru antas alahu bisa teu mun anjeun menta ka pangeran anjeun. Nah make ieu mah hal yastati'u rabbuka nah bisa pangeran anjeun nah migawe pangeran anjeun gitu. Nah qiraat naon anu maketa dalam qiraat kisai orang maketa membaca qiraat kisai hal tastati'u rabbaka awawe antuna Ayyul lazila karena yang nurunkeun ira alaina ka kami ma'idatan kana daharan minas sama'i ti langit. Bisa teu pangeran cenah nurunkeun daharan ti langit loh eta dahar teh ribet jero yang murah di langit paura-uran bolehnya. Ya pokoknya mah mentana gitu lah gitu. Aneh. Boro-boro gitu ya. Bisa tuh menurunkan duit di langit. Paura-uran yang bisa baik. Bermanfaat. Bisa menurunkan jam kami maidatan kana dahar minas samai langit. Kumaha lamun Kanjeng Nabi Isa qala lahum Isa qala lahum kaya kaum Hawariyyin Isa Kanjeng Nabi Isa ittaqullaha ittaqwi sing arajan kabeh Allah ka Gusti Allah tirahil ayat itu dina minta nurunkeun ayat sing sieun ulah sok pepenta nu macam-macam lah. Insyaallah betul kena adu mau tinggal. Ayat lamun diturunkeun lauk di holo gitu. Jadi dah baru sekali. Rasulullah langsung hayang nurunkeun ka di langit.
kudu usaha itu bisa ternyata kawasa saya sehingga zaman Kanjeng Nabi Musa kayaknya di Duranti itu Allah kawasa dan itu teh pepenta macam-macam lah hari itu mata cekak yang Nabi Musa cekak yang Nabi Isa ittaqullaha sisian ala jadi kabeh Allah Gusti Allah iku tum lamun bukti ala jadi kabeh mukminina iman ala jadi kabeh kumaca kaum hawariyun qalu arabake kaum hawariyun nuridu an naqula minha nuridu ngarepkeun kami su'alaha kana mentang eta maidah kahareup min ajli an naqula dina arah-arah yang rek ngadahan kami minhatin maidah iya maknya lain hari kami teh nyahayang gitu nyahayang itu lain rek hari itu lain ya nyahayang watau ma'inna oke supaya tenang tentrem bulu-bulu hati-hati kami pun tambah keyakinan bahwa Allah kawasa bahwa anjeun teh Rasul anjeun bisa minta ka pangeran anjeun ayat Rasul mah pamentana diijabah sehingga kami tambah percaya tambah yakin bahwa anjeun Rasul wa na'lama jeung supaya yakin kami nazlada ilman tambah keyakinanna an qad sadaqana ay annaka saya sunnah aja kita qad sadaqta geus teman-teman ngabenerkeun anjeunna ka kami fitti'in nubuwati dina ngaku jadi nabi itu lain itu kami teh nyambung tuh dah hayang nama kitu teu kudu panen teu kudu melas teu kudu hayang lo bae geus beasnya ingkang yang mah lamun hayang teu usaha di rumah sakit cicing ngangah bae di rumah sakit di naon itunya hayang itu terus kacai di selangan cikina ayo itu tinggal boleh kembali deh pada empung kajenting loban itu ge empung senangkeun teh ya bisa hayang senang cicing di rumah sakit sok boleh tuh teh ketika sawah ya. Jadi imannya, oke supaya kami tenang, tambah keyakinan, Gusti. Ikan singkatannya Nabi Ibrahim itu beta bagus al ditembokkeun kumaha ngahirupkeun anu paeh supaya tenang wa nakuna 'alaiha minasyahidin wa nakuna jeung supaya bukti kami 'alaiha kana eta kawasan kana kudung Allah teh eta minasyahidin sebagian dari menyaksi teh kami jadi saksina kabatur sok teh mongkeun kumaha kumaha kadituna